sok mindeng bisa pirakeun hanjuang daun hanjuang di sisi empang salempang abdi salempang salempang hingis tetepang ia lagu tilam sono hanya ngagakeun kanu ngadangu ia lagu tilam sono hanya ngagakeun kanu ngadangu soloyong kapal udara sebelah di buntan bantingkeun sok abong kanu sangsara sebelah di pulang antingkeun ia lagu tilam sono hanya ngagakeun kanu ngadangu ia lagu tilam sono hanya ngagakeun kanu ngadangu paniti matana opat nu hiji matana inten bilih aya anu lepat mugi kersa ngahapunten saninten buah saninten saninten di parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan
dinten kamari urang patepung deui anu tos lami ku abdi di anti-anti. Dinten kamari urang patali janji nu ayeuna geuningan tepung jodona. Dinten kamari urang pahet sati pakai asi mau bade papisah deui. Dinten kamari urang pasimpai rasa nu akhirna geuningan kantun waasna. Ngubar lamunan ngubar harapan janji saati bari ngahiji. Ngimpen lamunan ngimpen impian nyimpai pasini henteu ngajadi. Anjeun kembang harapan, anjeun kembang impian. Dinten kamari urang patepung deui anu tos lami ku abdi di anti-anti. Dinten kamari urang patali janji nu ayeuna geuningan tepung jodona. Dinten kamari urang pahet sati pakai asi mau bade papisah deui. Dinten kamari urang pasimpai rasa nu akhirna geuningan kantun waasna. Ngubar lamunan ngubar harapan janji saati bari ngahiji. Ngimpen lamunan ngimpen impian nyimpai pasini henteu ngajadi.
tembang simpai dedek nu dua berpasini janji paturainya saat hati hariana tepikeun kajungjunan hari ringna ieu tembang
bagja jeung dirina lamunan mugi jadi kenyataan maratas jalan ka bagja jeung dirina. Harita wanci sareupna hawar-hawar aya sora semunu ngahudang rasa ngalirkeun pipikiran.
kakak mana leos. Jaang seliwatan kasawang implengan ukur salira mun wanci datang na peti hate manteng Bacalamun merangkulan sapertos kegetuk tukang tukang nganti mugi nganci kaasihna malah mindeng nu datang ukur cinta ngarep mugi ente kadedehna malahan mindeng cisa cahe seraan kasawang imut salira kasawang ukur tetep salira kasawang dedeh salira gerak bilangkeun kacinta nu dititipkeun mun wanci datang na peti hate manteng salira bacalamun merangkulan sapertos kegetuk tukang tukang nganti mugi nganci kaasihna malah mindeng nu datang ukur cinta ngarep mugi ente kadedehna malahan mindeng
Kedah kumaha nyawalakeunana susah maparekeunana. Tangtos aya salempang ada bungan kedah tepang urang duaan sapang harepan sapilengkahan sapasimpangan urang sapaguleman antawis urang duaan sapamadegan naratajan dina harepan saraos kahalangan ku anggang kasih duaan mau ilang-ilang pikir lilir temungkir rasa tuasanian hati rumasa cinta kasalira kedah kumaha nyawalakeunana susah maparekeunana. Asa tos lawas urang teu padeui waktos ampun ajan geus pisan manawi salira teh bade lali ka abdi nu lawas nganti
Pangeran abdi Gusti suraikeun lalang sehat Gusti numur penghalang Gusti bukakeun hijab nadi saliran maha uningan saliran kagungan cahaya saliran nu yasanya angan saliran nu bijaksana kasaku makhlukna Asaku melayang ditilang rasa Asaku merembing ngageri bakti Rasa manteng pikiran lain Sukma kabawa nulinya di mana ditingkrina Gusti pangeran abdi Gusti naikeun lalang sehat Gusti numur penghalang Gusti bukakeun hijab nadi saliran maha uningan saliran kagungan cahaya saliran biasanya angan saliran nu bijaksana kasaku makhlukna Dina bulan berandaku ayak katin manten di kata limbang Dina lembaran katresna aya ringkan can kasorang diri tapi dangdung
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Amal Vlog. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Seperti biasa, jalan-jalan kali ini diiringi dengan lagu pop Sunda ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan adanya channel saya. Seperti biasa jalan-jalan nih, saya lagi di persawahan teman-teman ya. Yang kangen Tatar Sunda nih, persawahan ya. Selamat menonton teman-teman ya. Yang hadir dari mana saja nih, dari Irlandia, dari Kroasia, dari Kuwait, dari Singapura, dari Brazil. Teman-teman Kang Amar yang lagi bekerja di luar ya, selamat bekerja, selamat beraktivitas, semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Oke, lanjut lagi teman-teman ya jalan-jalannya, tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.